Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyedinan kuring mengenalkan diri. Nami abdi Syafiq Musyafa. Abdi di kelas 12 TI tilu. Di dia abdi hoyong ngajelaskeun ngeunaan contoh teks artikel. Judulnya teks artikel abdi nyaeta seblak. Seblak nyaeta kadaharan khas Sunda nu rasana gurih jeung lada. Dijieun tina kurupuk diasakeun jeung sayuran, endog, lauk laut atawa daging sapi. Diolah ku sabaraha khusus. Sacara etimologi, kecap seblak teh miboga harti ngadadak inget deui nepi ka reuas. Hate asablak aya nu mukakeun nepi ka inget deui ka reuas bareto. Tekana hate deui. Ari seblak nu dimaksud kiwari nyaeta kadaharan khas Sunda nu asalna ti seblak kiwari jadi jajanan nu dipikaresep ku barudak oge kolotna, komona mah diwewengkeun Jawa Barat jeung Jabodetabek. Seblak disuguhkeun di restoran jeung warung sarta diider dina garobak. Ariarti nu saujratna kecap seblak teh dipake pikeun ngagambarkeun rasa anu nyaliara dina dada. Nuduhkeun rasa hate anu ujuk-ujuk kagagas, rus rasbari sakapeung ngahudang rasa kawaas. Nyeblak hartina hate keur ngalaman ka seblak. Seseblakan hartina terus-terusan ka seblak. Jadi ting sareblak teh nuduhkeun kaayaan hate anu keur marojengja. Ari seblak dina harti injeman mah nyangaran kadaharan tea. Ku kituna kecap nyeblak jadi kecap pagawean anu hartina ngadahar seblak. Dina ngonsumsi seblak jelema sok nembongkeun ciri-ciri kaayaan awak anu dibarengan ku sahahna dahar seblak. Bijilna kesang ngagarajek saawak-awak, cimata rambai, irung oge ngucur, sirah nu tadina jangar jadi cenghar, tetenjoan oge asa ngempray. Seblak oge dipercaya miboga opat mangpaat pikeun kasehatan awak. Di antarana bisa nyegah kanker. Dumasar panalungtikan dina cae teh aya hiji zat nu ngaranna kapsaicin. Sanyawa eta bisa maehan sel-sel kanker ku nyerang bagian mitokondria tanpa ngaruksak kana sel liana nu sehat. Juga bisa nyehatkeun jantung. Hiji panalungtikan nembongkeun yen cabe bisa ngaminimalkeun tarajangan jantung jeung stroke. Lantaran cabe bisa ngurangan kolesterol jahat anu narajang jantung. Bisa nurunkeun berat awak. Lada bisa ningkatkeun metabolisme dina awak. Hal ieu disebabkeun ayana kapsaicin dina cabe. Nyaeta hiji zat termogenik anu bisa nyieun awak meuleum kalori. Terus bisa ngaleungitkeun stres. Nalika keur jangar atawa loba kapusing ngadahar kadaharan lada memangna oge bisa ngaleungitkeun stres. Lantaran rasa nu ngareuwaskeun dialaman ku letah sarta hormon nu ningkat nyaeta efek tina ngadahar kadaharan lada. Sekian ku abdi, nuhun kana perhatosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.